Bismillah abdi ngawitan ngadamel ieu nazoman ieu sanes ngawartosan tetapi kangge ngemutan saur hiji katerangan neraka aya dalapan masing tingkatan eta aya nu ngeusian Jahannam nu kahijina neraka nu pangluhurna ieu nu ngeusianana umat Muhammad saurna umat anu maksiatna dosa gede dilampahna di akhir tobatna nepi ka buru mautna nu munafik nu doraka nu kafir nu teu nurutna kana parentah Allahna resep pisan ngalanggarna di Jahannam disiksana nepi ka beak dosana dina surat At-Taubahna ayat genep dalapana neraka nu kaduana neraka sakor ngaranna ieu mah anu ngeusina jalma nu tarau salatna disebatkeun dina Quran Al-Mudaththir sok tinggalan ayat 42 tilu disebatan jalma nu sok cacarita kagorengan nu liana jalma nu tara sedekah padahal harta berlimpah neraka nu katiluna hutamah eta ngaranna ieu mah anu ngeusina kanu resep ngadu domba kajalma nu resep gibah ngupat ninggalkeun ibadah neangan harta teu nyerah kitu saur al-Humaza
neraka nuka opatna neraka jahim ngaranna ieu mah anu ngeusina ka jalma anu musyrikna neraka jahim kacida apina menyala-nyala dina Asy-Syu'ara ayat 8 hijina neraka nu kalimana neraka ladza ngaranna ieu mah anu ngeusina nu ngadustakeun agama jejak setan diturutan ngajauhan kabeneran saur surat Al-Lailna ayat ka-14 neraka nu kagenepna neraka wail ngaranna ieu mah anu ngeusina tukang dagang nu culasna sok licik dina timbangan takarana dikurangan al-mutaffifin nerangan muga janten pertimbangan neraka nu katujuna neraka sa'ir ngaranna ieu mah anu ngeusina ka Allah nu ngabantahna zalim samasa hirupna harta yatim didaharna ieu mah dijelaskeuna Al-Ahzab 65 hawiyah kadalapana neraka nu panghandapna jurang jero jeung poekna pikeun jalma munafikna ya Allah